Lain naon? Getana naon teh? Oh, baheula mah dedengan teh ku Aki Haji nya mah di eta kan nya. Gemeringkeun. Dipindahkeun ka dinya ka tahun saware ka kebon teh nang Ciranca gitu. Heeh. Ciranca. Lain keueuh angker cenanya barat mah dedenya nya. Lama itu pangguyangan jelema kalau bae masalah dikenakeun pake haji itu kira. Heeh. Tadi dia bertuaya barahala baheula mah ieu. Di mana? Di dieu nya teu paminahan di ditu. Lain aya di Cikabuyutan mah cenah aya ieu ora ye betekok cenanya. Duka yore betekok na manu rama. Terus mani segede gulungan ieu segede tumpukan ban. Kira-kira 2 ban teh mun ditumpukeun teh mah ngagulung teh gitu. Heeh. Muning ge sieun pot rancung muning ge. Urang keur zaman Oh, keur eta di dinya. Sagede gulungan ban teh orai. Heeh. Ngagulung ka dinya, ngagugunung. Heeh. Kan maringkuk. Maringkuk. Orai, oh, orai naon? Orai hideung. Baheula tahun 63 ka dieu ngangon diincur. Heeh. Dina naon awi? Nah, awi dan dapuran awi dihanap. Heeh. Tampar ngingon muning teh da nu baca nu ijah teu pon ijah. Naonna? Kaboana teh nu sari ijah. Ai eta awi ngaguyun bae teh kumaha? Guyun nu kagirangna sametan teh nu Akimat Kapi. Na juru saeutik nu Akim Sari ka ieu mah nu. Heeh. Jadi kunahan. Lain dinya mah aya burit bodas ning bareta ge basa mandi teh. Nah, aya burit bodas mah teh sok aya. Heeh. Jeung Mang Umu baheula. Gitu di Cikabuyutan baheula. Cikabuyutan. Tahu. Balewe bola mah teh. Di dinya. Bola. Heeh. Oh, lele bodas cenah. Abi aya juju. Heeh. Lele naonnya? Juri. Pasti, heeh. Bawa saat ini ngacik saya nage. Leutik ini mah. Aya mah leutik mah nya. Itu anu ludeung anu sieun. Naonna? Ayeuna mah jam genep oge. Ayeuna mah marani. Jelema anu teh. Oh, ngan anger aya anu tinggalin dinya teh. Aya teh hilang kana ge. Cek wae Hah? hilang. Jadinya omongan ya. Nini cara mung dikenahkeun. Oh, nini cenah. Ieu mah wajib nya sok ngalakon. Heeh. Sama cara sehari itu cenah geleduku tahun merecon. Kalau jelema teu percaya kana gaib. Heeh. Haris mah. Aya hari saya ngomongna. Jadi kemak wae. Bila aku bedil we haris mah. Tukang ari kentang ku bila angin nih. Teu kumaha. Jurig mah da dieu ge aya dengan teu kadeuleu mun kadeuleu mah mata keuring jeung teu Pak. Heeh. Nabang Paling ngan di Cikabuyutan mah Ki Haji Nyu mah bari ya lu denganana edas. Pae kalau jelema teu boga ilmu mah tiguling di ditu. Geus kudu pejet di handap.